Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah baheula mah rapi eta kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja bawa hutang ge wari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wabeh boga hutang duduk di meja kolot bisa baheula eta ya Allah sok duduk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu. Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bari carekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang ya telesang kertas ya sok aing balayah gitu moal menang nu geulis ya kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup usia geulis yang mana maksud kolot pemerintah dan atau teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geura asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot yang masih keneh ngebahas tentang ridah nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur niat jadi Yahudi niat jadi Nasrani niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser nyana jadi kafir jadi murtad nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan kuki musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekad nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam na'udzubillah min dzalik masyaallah atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam
atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Saleh Syuaib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi teh mah pangeran geus sate di sate jadi areng neraka kafir saurang menun teu dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko ceng mah teu ngarukun ceng mah ji tolol aja sia mapan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya ceng mah sia mah teu ngarukun hirup sing boga iman atuh eprak nyana ngomong naon eta iman nyeh segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman namun kieu mah atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit ba aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ tapi lamun geus cara tadi mah lah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad eta masyaallah tak sing hade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikan ka haji diuk bae eta emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teu salat men nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga ku urang ye ucapan anu teu karasa ku ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan mah
ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia ti baheula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan mantep naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih ini mati kiai cek kiai ge cenang ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah ge rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ke bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ja la haula wala quwata illa billah teh cukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta jadi kalau suka wirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh kan mantek ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in dia teu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayan lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrek aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenecak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu meureun nasib ti baheula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapih tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wabeh boga hutang di meja kolot bisa ada itu ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolot na teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais na di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh
jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nang mapan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia sok aing balaya gitu moal menang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup usia geulis dia mana maksud kolot pemerintah dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asalan urang betek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geureuh asalan nu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita lah urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun terapi cokot oh keterlaluan tuh lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh mah lain nasib lalawara lamun kieu mah ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah mah lain nasib segala sia mah lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur marah mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan negara kos pamimpinan caknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar kos nasib ya Allah meureunnan lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib di Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal tanggal asem ge inget teh ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah Zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega
si sempit amat sih hirup ente lah aing geus harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian lu kumaha ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku bade ngeng soal kawin aing mah cakean teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegatah tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega kene sia dikawin jeung monyet gaya kene misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya cii sia kunaon kitu ya ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah aya geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangga dicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat 1 2 3 4 kayak ieu tinggalkeun kayak aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus sapunna ingat kan nasib bagus tak udah ingat nasib aing meureun gos kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayukeun nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nggak teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula kek mau kemana Pak Ustad mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising nggak beneran porocot beres gegeran kadinya deh tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnyana sebab ngantepnyana ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingkeng langsung bae urang lamun nyaritakeun gos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun ku nyana
sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ke guru kula dek asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang. Cak eta bos gudang garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek Minggu, Pak. Memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam, dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bah. Ya Allah ya Rabbi mandak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Ye, itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar. Lah diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah bae. Beuh berak terjadi wali teman tah. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu mah sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak. Ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kade bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Tuh hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Ya kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh geula. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ya urang mah kurang mulus rahayu ieu. Ai awak masalah leger. Ngadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Haju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir. Dia teh kumaha deui? Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunaheun tah kos kitu. Ngeunaheun lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya. Siapa sok kaju kitu tuh. Aing ngaji mah ngeunaheun, babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongko marah ongko. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing. Geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup bereunana. Geus. Kakak bejana geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja pasti marah. Itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut ya sairung. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak.
Imam ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak cek kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abeg kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan abeg anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah teu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo kan kakara dicandung bae marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna ge guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtungna mah ka aing we kabeh beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malik da ka nyana masyaallah karim siada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi neulekeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teh Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad na jawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam kan kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain cik urang teh kan kitu tah eta bentuk nasihat maksudnya negor si Islam teh lain sih lain ini mah cak DPR teh misalnya murtad dari kakek nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun kene bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok beke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun ku ari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teh sieun saeutik-eutik acang aing ku poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang ieu teh sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu teh sieun ka kiamat ke ongke bae dongeng doang mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong
ulah aing geus tasieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun poe kiamat atuh ja emang kunaon kitu teu sieun ja jeung Kangjeng Nabi asa kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah asa kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu ingat sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna kumaha aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple di jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun urang di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah dia kacikupa datang ka teurut jago jorong kurang salah bensin sakjana kurang tadi na bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting teu ceuli sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyangan peuting tas tahajud beurang kakaleyangan cak pamajikanna ka emang kunaon kitu bangun kakaleyangan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon baru ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar
urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ke polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtasi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Emang kumaha gitu. Mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel, siap urang naik motor der. Baga beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ada SIM, ada SNK, aya motor, aya kepentil-pentil, aya KB, helm make, tapi tetap ditangkep baik. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial tuh polisi, atau hurung kene ngan saya digentit gitu tah, kurang normal sekene ini. Saya tak, kurang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar ta bayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bage teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun ieu mah ka kiamat teh sieun ieu mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata kos itu dah mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan maksudnya bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu tuh murtad ente ngan hampir-hampir guys dah hatu tambah loba nu kos gitu mah loba keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak azan loba teh mah kos gitu mah loba
itu berarti kan lain sadar nyana eta teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu sholat sih ulah ngarobrol bae kok mau keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong karena ajakan sholat eta geus murtad. Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu. Masya Allah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus dibanding ilmu atau murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan Masya Allah metapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kudu namai ngus muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kudu nambakan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kudu mana penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari takene kudu maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah atawa jelas-jelas jelema agamana lain Islam kurang tadi kafirkeun aya geus jelas agamana kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad. Masya Allah ada ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan bae jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui bejeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah eta kos kitu lah eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho
aing ngomongna. Ya, lamun ieu dibere bakalna BMW tah. Ya, lamun Kristen, Katolik, asup Islam, na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam, yo Yahudi asup Islam, ieu dibere Lexus. Masyaallah. Atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah. Pokona nu asup Islam dibere. Aya ki Zaid Islam. Aing hayang teuing tadi mah kafir, aju asup Islam meureun aing ge dibere. Murtad. Ngahayal kos kitu tolol teh budak. Mending kieu aturan mah. Mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan. Tantu masalah tah mah. Atuh tinggal menta bae heuy, aing mah teu kafir ieu, Islam asli atuh beres sih batak naon. Entah bedek dibere deuk teu kafir, tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW. Murtad dari teh kene. Sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu. Masya Allah karim. Laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing gaula teh kafir haju asup Islam meureun aing ge dibere mobil. Ta eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu, ceng di durang teh aya agama hiji, aya agama Buddha, aya Hindu, aya Konghucu, aya Kristen, aya Katolik, aya Protestan, aya Islam. Ngan eta mah Buddha, Konghucu, Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah. Nah, ya Protestan, aya Kristen jadi hiji dah. Kemudian aya Islam. Nah, jadi agama teh loba. Barang ditilik-tilik ceng geurage ku Aceh nya. Nah, kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad. Ngomong kos itu murtad. Nah, kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang ka dinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh kos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang ka dinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia murtad, kudu maca 2 kali syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mandak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teu naon. Nyana ngomong gitu di gereja emang murtad teu. Talingat kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus, sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetep murtad. Bahasa setik melimit tetet nyana ngomong di gereja rame kos diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekamannya teu boga sarua sebab beusi nyana bener murtad geus ditowel ku ulama. Sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini kan 4 mata sini duduk situ. Jakarta ada cewek enggak sih?
Ada apa sih ya? Iya, maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya, dengan kesehatan naon sih. Kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula sanggup dah. Tapi barang nggak ada yang rekaman asli. Emang kiai nggak ada yang rekaman. Naik bus jarah aya nu boga rekaman eta. Jadi mah Gus Nuril ya diganyakeun ku kula di bus. Emang kiai sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh engge neulit engge jelema sarua. Dengekeun ku kula. Aya nya maksud. Aya rekamanana. Dengekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Teu murtad teh naon. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik sudah. Eta teu bagus. Kos kitu kudu maca 2 kalimat syahadat. Mentak sing hade. Sautak setik. Ieu sing hade bahasa teh. Nah iyalah perhatikeun numantak dibulak-balik jang modal diri urang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam. Ulah sembarangan urang ngomong besi hanas urang suraseri di akhirat aya dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik. Lamun sampai dokumen urang ke diangsongkeun kemudian urang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas urang kaluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Geus beres. Halala muharraman wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Zalim ni abi asmata ngariwayatkeun ingsun saking kisah kang putra lanang Ki Abi Hasmah radhiyallahu anhu moga-moga nilar bendu sapa Allah anhu saking sahal gola ngucap ya sahal cak ngucap ing lafaz amaran la Rasulullah marintahna ing isun sadaya sapa Rasulullah kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum tatkala naksir sira kabeh fakhudhu maka ngalap sira kabeh wada'u thulutsalan ninggal sira kabeh ing sepertelune. Ailam tad'u thulutsa maka lamun lorana ninggal sira kabeh thulutsa ing sepertelu wada'u rubu'a maka ninggal sira kabeh ing seperpapat. Rawahul khamsatu is ngariwayatkeun ing hadis al-khamsatu sabawang 5 illa Ibnu Majah angin Ibnu Majah wa sahahahu lan yusnahekeun ing hadis Ibnu Hibban sabah Ibnu Hibban wal Hakim lan Kiai Hakim. Anjing Rasulullah marentah ka urang sadayana saur kangjeng di mana ngira-ngira anjeun naksir anjeun karena bubuahan anu rek di zakatan bahudu zogera corokot kumarane kabeh tinggalkeun seperti luna
lamun maneh tinggalkeun seperti lu tinggalkeunlah seperempatna. Kitulah cara ngira-ngira dina barang supaya ketika aya kekurangan-kekuranganna gampang. Al-manal ijmali utawi ikilah mana kang bangsa kasimpulan. Amara syari'ul hakim al-kharisina. Marentah sapa syari'ul hakim yane kanjeng al-kharisina. Ingong kang naksir kabeh minal jabin. Saking wong kang narik zakat kabeh. Ayo khaffifu fi kharsihim yenta ngentengkeun ya kharisin ing dalem taksiranana kharis an ahlil mali saking ahli harta wa zalika tawi mangkono takhfif iku bitarkir rubu'i tetep kalawan ninggal seperempat awi solusi atawa sepertelu minal usyur saking 1/10 hadza min mahasini syariah lan utawi ikilah iki amru ikut tetep saking pirang-pirang becike syariat warafatis syari biar babil amwal lan welas syari kalawan pirang kang anduene pirang harta minan naqsi wat talaf saking kurang lan rusak al-mutamilaini kang nanggung karane wa ala hadal makna lan atawa al-mutamilaini tekang mantesi karane besi aya kekurangan-kekurangan kerusakan-kerusakan wa ala hadal lan tepi ingat wa ala hadal makna lan tepi ingat ikilah makna amala ba'du ahli ilmi hadzal hadis nanggungkeun sapa setengah ahli ilmu ing ikilah iki hadis wa qala akharuna minal ulama'i wa qala akharuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du napon ing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir yaqulul gausul azamu maka bakal ngucap Sofa al-Gawthul Azam Al-Kutub Rabbani kang dari kutub kang bangsa Rabbani kang bangsa pangeran wal haikalus samadani lan haikal kang bangsa Somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul awliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal rasilin kang dadi hujjah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallahi ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya
ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani kang bangsa Jalan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburan di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dari putra lanang Imam As-Sayyid Abu Salim Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dari putra Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanang Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Ibnul Imam dari putra lanang Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musaljun dari putra lanang Imam Sayyid Musaljun Ibnul Imam dari putra lanang Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna kang dari putra lanang Imam Sayyid Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam dari putra lanang Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti ini Gusti Sun sadaya nyatana Sina Hasan As-Sibti Ibni Sayyidina Maulana Amiril Mu'minin kang dari putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amiril Mu'minin kang dari rajaning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir dibuang mamayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mamayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nau ba'du dibuang mudhaf ilaihna wajib dimamnikan kana dhamma qablu kagairu ba'du asbawalu wadun wajata dan wa ngaji budak letik kos gitu lawarok tawa gaji kos gitu sama ba'du setiap kanjeng nyarios lalu dipisah maka amma ba'du mantaku orang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun nama ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aja sama ba'd coret merah jadi itu bagus amma ba'du macana
Itulah diaturku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal. Tiap makom aya makolna. Jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du. Henteu cenah kula mah deuk amma ba'd bae. Atuh saboda sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh. Mantan geus kitu teu maju. Bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd. Emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah. Padahal likulli maqam magol. Salah mah dengan kurang pas. Kurang pas. Jadi henteu nyekruk. Lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui. Lamun mur 12 dibere 13 logor. Logor. Abi brojak ge embungeun logor. Tawakulu aya apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam budak lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udama aiban. Ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukeun bodoh amma ba'du fayaqulu. Bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam, gelar Kutubur Rabbani. Di Jakarta aya tokoh Rabbani. Aya di Jakarta opat tingkat dinya. Wah, tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut. Blaon ta tokoh. Aduh, ngisin-ngisin we. Wara mewah tokohna eta tokoh Rabbani. Teu kira-kira budak nyeun tokoh. Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalu somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lami'un nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasibun nasibus syarif As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz. Mandak cek Syafadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu. Lamun urang ningali dina kitab Fatawi kurang bagus. Jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun, lain keur nyalahkeun, kurang perbandingan. Tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz. Tunggal kitab nyana hampir nyalakeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah. Dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara. Tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif.
Kodasa mantak tiba heula kodasa. Jadi geus didiskusikeun baheula. Kula inget bae ketika nyana ka dieu, nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an. Oh, ceuk kula. Ieu kurang pati luak lieu. Teu masalah. Ngan kan geus dipatwakeun, geus didiskusikeun. Lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar, Imam Romli. Jelema nu teu nyahoun kana hulu peda. Teu nyahoun ka jengkol. Urang mun ngomongna Hajar Habib Razak teu percaya urang ge. Sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjang mah. Ayo nu ngomongna ahli Allah. Teu salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz. Cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa, sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat. Gelar ulama radhiyallahu anhu. Gelar kitu ulama Amirul Mukminin Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu sebab nu dijalankeun secara zahir syariat. Ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh. Lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina. Tinggal dituturkeun bae. Da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae. Bejaan ongkoh sia mah. Ibnul Imam Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat. Panjang urang menyaritakeun dosat. Ajeun. Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnul Imam Sayyid Muhammad, Ibnul Imam Sayyid Daud, Ibnul Imam Sayyid Musa, Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun, Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti, Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wahara. Jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Atuh binna horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh, Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sayyidina Musa, Sayyid Musa Al-Jun. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Musa. Boga anak Sayyid Daud. Boga anak Sayyid Muhammad. Boga anak Sayyid Yahya Zahid. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki. Boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke terbalik deui. Urang masa minggu sekali balik. Geus gancem bae ka kolot. Awas ya saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ieu teh balik deui langsung Baghdad. Masyaallah. Mantap jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji
terus pisah jadi dua, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan, kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinyalah lahir Tuan Syah Abdul Qadir. Anunya nama mejena kerulin letikene ngadenge suara ya mubarak paget jana nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun genep tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak paget jana lompat ka imah kaget suara ya mubarak lompat ku saking sieun-sieunan naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur genep tahun geus bisa dedelean gitu mata urang mah dedelean teh kuntilanak pocong urang mah iya bener blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh nu keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon hari wes kan di ais ku emak aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek kumaha geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu ruh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai be cenah kiai dibere cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot heueuh cekeun atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal tees kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirna nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nyaah aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah cekna akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianter ke masantren geus bae bapana balik deui masantren di pesantren teh sok kitu jauhna bebekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nu kunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu itu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jagana dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknya teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu nya dinya dipanggarakeun takunyana
terus eta bebeja pang woi aya nu soleh jakjana di ditu anyar jelema na ge teu ka mana-mana muridna meureun jakjana ieu urang zarah zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugihnya ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kaserod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR begitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek jana aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol kana ceng siapan gua abah di pesantren keun mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah ceuk nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya oh bal aju sia bebejana kumaha jelema saleh masyaallah ai itu nu sok dizarahan ku abah teh nu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be kan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen ku kumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atau anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karari itu atawa sanajan teu akur tipe anu mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cak ki soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh ala ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae legleg ieu tadi kumaha teh urang ge ulah cilaka bensin dah numantak ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah eueuh jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai eueuh lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheu ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nyana bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha aju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilompatkeun gas pok bodet daek leumpang eta 2 tak eta gas kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus
ulah didahar kurang ulah sok dibikin ke anak kurang ngadahar hasil di pemerintah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakan ke pemajikan terus bondal jadi anak eta bensin udang pemerintah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya apa seureun nonton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu kita kajian cai manisnya hasil bukti bupati diturunkeun ka anak didaekeun ngaji anakna macam koran bae deres koran bangsa Kompas Merdeka ieu mah kota Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong kos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta kos kota eta kos gitu moal pinter sih macaan kos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge mun kurang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ka anakna nak mobil ti balik mana tuh geuleuh bana di luhur atuh lain mobilna dibalik bak korana korana emang sia laki-laki horenganan dibrojak tuh kok gitu bodoh mah dibawa ka mana geus ya iya bapana kuncen anakna jadi kuncen meujeuna nah wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu a'lam bissawab